Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu dipihormat, anu salawasna toleh mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana, boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, salawasna aya dina panangtayungan kersaning Gusti Cot Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan anu tan wates owangan. Para wargi dina dinten ieu teh simkuring masih neraskeun hanca carios anu judulna anu ngageugeuh leuwih seeng, karyana andang SR Gayuda atanapi karya simkuring. Kalayan parantos dincak dina waktos ieu teh kana bagian ka-8. Dina bagian ka-7 anu parantos dipidangkeun nuju nyarioskeun Sudarji nya waktos nguseup di Cijolang di Leuwi Biru diganggu ku jurig pengek anu ngageugeuh dadap cangkring, nanging anjeunna ditulungan ku Nyimas Ratnaningrum. Kumaha kalajenganana mangga dangukeun we dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana, tiasa ngajantenkeun hiburan dina anggeuning ngajalankeun aktivitas sadidinten kanggo sakur anu ngadangukeunana. Galayan kupang rojong para wargi ieu dongeng teras lumangsung. Pangrojongna para wargi mangrupikeun rasa cinta, rasa deudeuh kana sastra sareng kebudayaan urangnya, kebudayaan Sunda. Mugi wae sadaya sastra sareng kebudayaan Sunda urang salawasna nanjung tur gumiwang di langit parahyangan. Margi ari kabudayaan teh mangrupakeun ciri jati diri bangsa. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Kayak uing mah balikna subuh ning maneh ludeungan euy leumpang sosoranganan si Karsija anu pangdeuketna ka darat ngarasa heran ku Sudarji sabab ayeuna mah Sudarji teh jadi ludeungan. Padahal ti lebadinya kelembur nate kudu ngalibatan astana anu masih harieum ku tangkal-tangkal caringin.
ngaludung-ledengkeun maneh we euy. Ayo atuh uring ti heula. Sudarji ngartieun. Ieu masratan ningrum nu marengan manehna moal katempeun ku jalma sejen. Jadi katenponna kuno sejen mah Sudarji teh leumpang sorangan. Tapi basa Sudarji leumpang geus deukeut ka astana, anjing ujug-ujug rame deui babaung ti tungtung lembur. Sora anjing ngalang laung nembus cempingna peuting meulahkeun simpe. Keur dina kaayaan kitu sora-sora aheng ngagerenggeng sadarewan odeng anu keur mota akibat kagaruwaheun. Leungit sora-sora anu sada odeng cikikik anu seserian ti palebah astana. Cungung anjing babaung deui beuki melung. Gang jeung cari cangkasnya yang sering menisaheng. Cikikik aya di anu cicirihilan meni ngajerele. Kolebat di juru astana lebat tangkel rangru anu ngarampidak ngiwan jalan setapak. Siga aya anu gagaya bagan make papakean sing sarwa bodas. Tapi Sudarji terus ngelengkah mapai-mapai jalan satapak anu kenca jeung katuhunana mangrupakeun kebon pandan. Manehna teu kapangaruhan ku sora-sora anu mataksieun sabab aya anu dipake andalan ku manehna. Nya eta Nyi Mas Ratnaningrum anu toleh satia ka manehna. Tekadah keung turariwang Kang nu kitu mah ukur nyingsieunan tarawan tunen ngaganggu anu matak cilaka ka manusa. Sok sanyadan sok aya anu cilaka eta mah peda maranehna sieuneun. Janten kangaranan anu sieun mah lumpat bari teu puguh rarasaan antukna jadi cilaka ku polah sorangan. Nyi Mas Ratnaningrum maregregeun Sudarji sabab moal aya dicurig anu mawani jeungna deui emang sabangsa Kunti mah ukur kabisanana teh nyingsieunan atawa ngagatilan. Akang mah da teu sieun margi aya nyai. Tapi pami sorangan mah nyanger we sieun. Sudarji cumarita tatag daya riuk-riuk anu boga kasieun. Sabab naon anu rek dipikasieun? Kapan anu marangan manehna teh bangsa jin anu sakti. Jurig-jurig biasa mah moal aya nu wanian ngaganggu. Bener we basa Sudarji ngaliwat ka pelebah tangkal rangru anu tadi dipake gagaya bagan ku jurig Kunti. Ujug-ujug anu komo lebat bodas ngajauhan eta tangkal rangru bari ngajerit. Jurig Kunti anu sok gagaya baga dina tangkal rangru satadina marek ngopenan Sudarji pedah lu dengan ngalalar ka belah dinya lain mangsa. Tapi barang deket bet aya anu dipikasieun ku manehna. Kahirupan Sudarji ti poe ka poe beuki robah wae. Imah indungna geus kaomean sababaraha minggu ka tukang. Atuh di imahna ieu mah geus pinuh ku parabot. Ngan aya anu aneh kana kahirupan Sudarji. Unggal Sudarji mika suka ka wanoja, kalayan eta wanoja oge sarua sukaeun ka Sudarji.
eta wanojana sok ngadedak gering parna antukna para mojang sarinen ku Sudarji sabab kejadian kitu teh lain sekali dua kali pikeun Sudarji mah teu eta kejadian teh teu jadi bang baluh sabab sarida ieu manehna di baturan hirup kuno geulis kewanti-wanti Nyi Mas Ratnaningrum emang leuwih geulis batan manusia sabab geulisna asli teu make pamoles beda jeung manoja ti bangsa manusia apan geulisna teh ku wedak ku lipen ku halis anu dikerok jeung ku bulu mata palsu ari Nyi Mas Ratnaningrum mah asli geulis bawana ngajadi kabeungharan Sudarji geus jadi sabibir hiji pada nyaritakeun di mana-mana sabab beungharna ukur ladang useup pikeun batur mah asa ku pamohalan maka bisa beunghar ladang useup tapi pikeun Sudarji mah geuning nyatana kitu beungharna ukur tina ladang useup kawalungan loba barudak ngora nu nyobaan urutan Sudarji ngadon ngaruseup ka leuwih seeng tapi maranehna teu manggieu anu matak nyugumakeun sabab ukur meunang lauk hiji dua tapi beuki dieu sumebar beja anu dibejakeun deui majar useup anu sok dipake nguseup ku Sudarji teh mangrupakeun useup emas ngareungeun beja anu kitu loba jalma ngarora anu bogaeun duit ngadon pesen useup emas ka toko emas tapi anehna sanajan maranehna geus ngagunakeun useup tina emas bet anger we ngusupna teh daya robahna tara meunang lauk anu loba maranehna teu kapikireun yen useup anu dipake ku Sudarji mah lain ladang meuli ku duit tapi ladang tapak salila 3 poe 3 peuting kacaritakeun hiji peuting ka Imah Sudarji aya 2 jalma di baraju hideung bari beungeutna ditergos ngadon keketepan muru jandela sanggeus deukeut kana jandela laju eta 2 jalma teh dangdak dengdek siga anu keur ngadengekeun anu di jero imah simpe euy sigana anu boga imahna geus tibra salah saurang anu ditergos ngaharewos ka baturna bari culang cileung keun uing anu asup ka imah mah maneh cicing di dieu ngawaskeun kaayaan lamun aya pibahayaeun buru-buru mere kode anu saurang deui langsung nyiapkeun dirina rek asup ka Imah Sudarji oreng anu duaan teh maling maksudna rek maling useup Sudarji useup anu dijieuna tina emas murni siap kadewe hati-hati tong nyokotna naon deui padu nyokot useup we anu saurang deui nganyakeun bari ngawawadian sangkan anu asup ka imah ulah barang cokotna naon iwal ti useup nya siap saterusna sanggeus nyokel jandela kulingis leutik eta salah seorang maling teh asup ka Imah Sudarji sanggeus aya di jero langsung ngoreleng ka unggal ruangan neangan useup paranti useup Sudarji anu asup ka jero Imah Sudarji teu nyadareun yen manehna aya anu ngawaskeun sapasang panon anu teu katempo jirimna terus ngawaskeun eta jalma anu rek niat maling taya lian anu ngawaskeun teh nyaeta Nyi Mas Ratnaningrum sabatahe manehna bisa awas ka eta maling sabab si maling mah teu bisa nempok ka manehna lah kadalah ning ieu useup teh aya di dieu
bagja temen geuning ku babari manggihna si maling ngagerendeng sajeroan hatena sanggeus kitu terus keketepan deui muru jandela urut manehna asup kumaha euy kapangi usupna baturna anu ti tadi aya di luar langsung tumanya sabab geuning anu asup ka imah geus balik deui beunang euy nam urang kudu buru-buru ingkah ti dieu bisi anu boga imahna kabur hudang anu tas di jero imah langsung ngajak miang ninggalkeun imah Sudarji atuduanana langsung indi tidinya rurusuhan sanggeus nepi ka jalan langsung ngabiur kana motorna punten ngasuhila sakedah para wargi sakantenan sim kuring sejangiring ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng bilih YouTube-na teu acan di subscribe punten di subscribe heula teu aya sanes supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi kalian tong hilap like na oge komentarna hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Tapi basa maranehna ancog kapal baleuweung motorna ngadadak mogok eta motor sakitu diselah sababaraha kali dijongklokeun mah ku dijongklokeunana tapi motor teh keukeuh teu daekeun hirup aram jadah motor bangka waras sia teh sanggeus ngomong kitu langsung motorna dijejeg tepi ka ti gubrana siga nama bakat ku aral tapi waktu maranehna tas ngomong aral tika jauhan ujug-ujug aya suara anjing babaung mani malung angin ngadadak papiuh lebah maranehna daun-daun tina tatangkalan anu ngaroyom ka jalan maluguran cungungung suara anjing babaung deui sada beuki ngadeukeutan maranehna sanggeus kitu ujug-ujug aya suara-suara cicirihilan mani ngajerele tapi jirimna mah teu katempoeun ku nuduhan teh barna aing mah bet ngadadak ting puring ka kieu sigana jurig lebah dieu si Sudin salah seorang maling cumarita bari ngadegdeg sabab teu pupuguh bet jadi loba dedengian lah make jeung sieun sagala aya jurig mah dilegleg ku aing maling anu ngaran si Barna ngomong suaban siga anu nya gede kawani sia mah Barna ari ngomong teh sompral suaban kumaha kemun nya aya jurig ngadon ngadatangan urang
Si Sudin ngagebes si Barna sabab omong-omongan anak kacida sompralna. Lah siamah Sudin geuyeub abu pisan. Kanyut dina punduk siamah ku jurig we make sieun. Ceuk aing oge aya jurig mah dilebok ku aing. Si Barna maling anu keur aral ngomongna beuki sompral. Can oge ciduh maranehna teh garing, ujug-ujug aya di sora anjing beuki ngelanglaung. Ditemaku sora nu jegag jegug ti jero leuweung, sada manuk jurig. Cari cangkas ngadedak saheng. Sanggeus kitu cikikik aya deui anu seserian mani ngajerele. Barang anu duaan ngararet ka pelebas sora anu seserian, breh teu jauh ti manehna aya anu ngabelegedeg bodas. Tangtunganna mah siga awewe rambutna anu panjang diriaban keanginkeun. Cikikik eta jurig teh ciciri hilan deui meni ngajarele. Laju kumalayang ngadeuketan si Barna jeung si Sudin. Jurig si Barna anu tadi sompral majar lamun aya jurig rek dilebok, dina kanyataanna mah kabur pangheulana. Manehna lumpat notog-notogeun karep teu marile teu malilire deui kana motorna anu ngagogoler di tengah jalan. Tulung aya jurig. Si Sudin ngagorowok bakat kusieun laju kabur nuturkeun si Barna. Anu kabur lumpat sakalumpat lampet bari kayaan paek peuting. Atuh tunggul diraruca tang dirumpak teh lain ukur babasaan. Sabab anu duaan lompatna teu mapai jalan, tapi ngasruk kelaneuhkeun mapai-mapai tegalan. Kadang anu duaan teh ti kudawet kana akar, kadang huluna ti dagor kana dahan kai. Sanggeus maranehna ngarasa aman, laju duanana areureun di sisi susukan. Napasna ngahegak, awakna raramed, huluna baluncurur balas ti dagor. Saterusna ngadon seri beungeut disusukan. Ceuk pikirna ngarah teteg teu sieun teuing. Siamah Barna cenah lamun aya jugrek dilebok. Geuning kanyataan mah maneh kabur pangheulana. Si Sudin ngageleuneng ka si Barna. Sabab ceuk pikirna ieu babaturanna teh kantun omong siga anu nya. Gandeng Sudin, tadi mah aing keur aral. Si Barna langsung nempas caritaan si Udin. Dasanyana manehna teh sabenerna mah borangan. Ngan tadi mah bakat ku mentegeg hate alatan motorna mogok teu pupuguh. Ari useup teh teu murag, cikan ilikan Barna. Si Sudin ingeteun kana useup anu meunang maling ti imahna Sudarji. Moal murag atuh da useup teh leutik, ku aing diasupkeun kana pesak calana, manasina dibawa jeung jejeurna. Si Barna mastikeun yen useup mah pamoalan bisa murag, sabab geus diasupkeun kana saku calanana. Cik kuing nempo euy siga kumaha useup tina emas teh. Si Udin hayang nempo useup tina emas, da saumur hirupna oge kakareun teuing ngadenge aya useup tina emas. Jadi manehna teh banget kahudang kapanasaran. Atuh sarua wae jeung useup sejena. Ngan pedah ieu mah dicieuna tina emas. Sanggeus ngomong kitu si Barna ngodok pesak calanana. Tapi keur kitu beteu pupuguh dina sakuna anu ngaril. Barang leungeunna ditarik kaluar, dina leungeunna jug-ujug aya oray hejo ngabeulit pigeulang leungeunna. Tulungan aing Sudin. Si Barna kociak dengek, awakna gugurubugan.
matana molotot ke pelebah leungeun anu keur dibelitan orai. Napasna renghap ranjug jajantungna ku meleter. Ih orai, kumaha nulunganana barna aing oge sarwasin ku orai mah. Jabaning eta mah orai mati, matak paeh orai kitu mah. Si Sudin kalah pupurkutan, boro-boro bisa nulungan, manehna oge sieun ku orai. Pangbabukeun huluna katarik Sudin meh paeh. Si badan itah ngababuk orai ku suluh, bari manehna teureun-eureun bibir gidigan. Hatena sumeblak, jajantungna motah teu pugondagna. Kaheula atuh aing rek nengan heula panggebugna sugan manggih suluh. Si Sudin langsung dongkoan dengan suluh, da puguh kaayaan harita teh keur poek bulan. Jadi teu katempona naon. Geuwat Sudin bisi macok manten, atuh aing meureun paeh. Si barna gogorowokan ka si Sudin, bari ajrug-ajrugan bakat ku gila jeung sieun ku orai anu ngabeulit leungeunna. Hatena soak pipikiranna jadi teu paruguh. Sok atuh lempengkeun leungeunna urang babuk ta orai teh. Si Sudin boga niat rek ngababukul orai ku suluh. Kabeneran manehna manggiga nanggang sagede inung suku. Sigana mah tangkal jamu sabab rek dipotongkeunana mani liat. Basa si bana nyolodorkeun leungeunna ngan habak poe eta suluh teh dibabukeun ka palebah orai anu keur ngabeulit dina leungeun si barna. Tapi da puguh kaayaan poek ukur reyem-reyem ku cahya bentang. Panggebug si Sudin teu beneran, kalah ngabeletak kana tulang pigelang si barna. Aduh ieung, si barna ngaguak tarik, tulang pigelangna dibabuk satakerna. Kabener atuh Sudin, ning sia mah kalah ngababuk leungeun aing. Si barna kutuk gendeng, leungeunna asa potong bakat ku tarik-tarikna panggebug si Sudin. Pan teu katempo, sok atuh sodorkeun deui. Si Sudin siap-siap rek ngababuk di orai. Beletak suluh ngababuk deui kana leungeun si barna. Aduh ieung, goblok sia mah Sudin, kalah kanyiksa aing. Si barna kutuk gendeng ka si Sudin sabab leungeunna deui-deui keuna ku panggitik si Sudin. Ceuk aing oge poek teu katempo huluna, mending kepretkeun we kadinya meh oraina meceng. Antukna si Sudin mere saran, sangkan eta orai anu ngabeulit dina leungeun si barna dikepretkeun ka tarik. Ciat, si barna nurut ka si Sudin, leungeunna langsung dikepretkeun bari ngagorowok. Atuh bener wae teu sakara-kara orai teh ngacleng tina leungeun si barna. Plong hati si barna ngemplong, renghapna jejeg deui. Aduh, tapi si Sudin ujug-ujug ngaguak tarik, manehna abrug-abrugan bari pupurungkutan. Aya naon ari sia Sudin, sugan bakat ku bunga, beda orai geus leupas tina leungeun aing. Si barna nyangkana mah si Sudin teh ajar-gajragan, peda oraina geus leupas tina leungeun si barna leungeun manehna. Jadi ngarasa bungah peda saran manehna hasil. Goblok sia mah barna, bunga-bunga 70 ieu orai pindah kana leungeun aing. Si Sudin ngomong kitu na teh bari abrug-abrugan, sigana bakat ku sieun jeung ku gilaeun. Keur dina kaayaan kitu, cungung, ujug-ujug aya di suara anjing babaung mani melung. Sit uncung jumerit dina popoek peuting, marengan sora-sora anu saheng. Angin ngaredak ngaguruh, tatangkalan leutik oyag-oyagan. Teu pati lila anjing babaung deui beuki melung, kadengena beuki deukeut kanuduaan.
cikikik aya di sorana Cicirihilan teu jauh ti Sibarna jeung si Sudin. Sorana seserian meninga jerele sada seuri awewe. Para wargi rupina carios nyambung anu judulna anu ngageugeuk leuwih seeng bagian ke-8 dicekapkeun mung dugi ka dieu ejing atanapi pageto manawi urang diparang umur panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup dumur jemar pangampura. Gersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalelepatan simkuring dina enggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi ku seueur teuing lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.